Ya, Ajija, Dama, Acana panginten, mangga ku hidup tingali di sisi di gigirna, bilih aya na kolong meja. Sih saya ngadua heula sasarangan pangintennya ngadua ku ibu sanggakeun KKM. Sate acan diajar, hayu urang kawitan ngadoa sasarengan, ngadoa di kawitan. Kadoa rengse. Tes mah kedah dijaga. Ayeuna kan tinggal tuh masih kene aya nu masker teh sawios teu naon. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kasehatan tur kasalawatan nya. Amin. Mingon kamari ibu teh kantos medar ngeunaan unsur intrinsik carbon. Masih emot keneh teu? Masih. Cobi di dieu saha anu uninga naon unsur intrinsik carbon teh? Aya tema palaku terus jalur latar amanat sareng puseur sawangan. Atur nuhun pernah kalau salajengna panginten ibu bade ngabahas ngeunaan ngararancang rangkai karangan carbon. Ieu teh laungan ka hiji dina dinten ayeuna. Saat acan ibu lebet kana materi, ibu bade ngadugikeun naon manfaat hidup bet kedah diajar ngararancang rangkai karangan. Manfaat mate kami hidup ngararancang rangkai karangan tangtosa eta mantosan dina imajinasi. Kadang kalau misalnya hidup ngadamel carbon sok naonnya mandet dina imajinasina leres teu kekecapanana hidupna gagasanna eta kan mandet pisan. Sate acan nulis tangtosna kedah dirangkai heula supados pantosan hidup engke kanggo nulis carbon. Aya sababaraha hal-hal ini anu kedah dimantal ku hidup. Di dieu ibu ngabantun kade 4.4 eta menulis cerita pondok sederhana dengan merancang karangan cerita pondok dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Ibu bade ngawalkeun webpad webpad teh. Ibu kamari geus ngiwarang yang ngadownload webpadna. Biasanya ibu dina HP-na sewang-sewang. Webpad teh eta aplikasi cerita pondok bade eta cerpen atau napi cerita-cerita fiksi nya seurang urang lebet kana intina wae wangna rangkai karangan. Rangkai karangan nyaeta hiji konsep nu eusina ngeunaan bulat badan atawa poin utama tina hiji tema nu jadikeun karya tulis nu disusun kalayan sistematis, logis jeung spesifik. Bade ngadamel carbon ngeunaan sakola. Berarti damel rangkaina tangtos semua temana. Pami sakola berarti temana ngeunaan sakola biasa. Lajeng kajadian mimiti kumaha? Pas hidup lebet ka SMA 10 urang jadi 10 nya. Nampilkeun masalah tadi dieu. Seueur. Oh, aja konflik sama rencangan. Tapi ente dugi ka konflik pasya kitu kan. Walakuna sawae pami di SMA 10 kita murid. Sawae guru. Ya sawae. Murid saha namina ngaranna saha? Patma. Guru. Uji. Panggilna biasa? Biasa. Terus teh latarna tangtos di kelas ya. Terus teh entos judul karangan teh kudu ngirut. Jadi memang anu ngirut teh menarik. Aya anu bade diteruskeun perkawis ngararancang rangkai karangan carbon. Mangga sok dijak. Saupamina dina ngadamel cerita pondok teu sawios pami teu ngarancang rangkai karanganna atanapi kedah Ngadamel heula kitu. Siap. Apapun batang tosna langkung sae mah ngararancang heula kami segera rancang nembe engke mengkarkeun janten hiji carita hidup ku ibu di piwara per individunya, mulai per individu sewang-sewangan ngarangkai karangan cerita pondok. Jadi aya LKPD lembar kerja pusat didik tadi emang kelas ngan absen terus gitu dulu LKPD-na tah LKPD kerjakeun secara individu gemet teh naonnya fokus painnya pituduhan aya dina soal. Ieu aya gambar hiji, aya gambar 2, aya gambar 3. Ieu gambar hiji di nomor 1000 hiji 2 3 4
Tilu. Biasa. Mere judul karangan bebas. Saat tos tadi hidup mengerjakan AKPD, ayeuna per individu nampilkeun tadi harus dipastikan penginten panjang AKPD, presentasi kapayun Bu Ibu penginten kalau enggak wanita langsung we dipaskeun. Gambar hiji 2 genep 4 3 5. Temana sekolahku. Kejadian mimiti. SMA Negeri 10 Tasikmalaya mangrupa salah sahiji sekolah nu aya di Kota Tasikmalaya. SMA 10 sok ngayakeun selfie. Selfie nyaeta singkatanna Student Literate Innovation Performance. Dina acara eta biasana siswa nampilkeun bakat siswa. Misalna nyanyi, nari, drama, jeung nu sanesna. Aya oge pemikat, nyaeta pemilihan minat dan bakat. Bapak Ibu guru SMA 10 Tasikmalaya nu dipianyaah sok ngayakeun kegiatan anu rame anu ngajian siswa bunga. Babaturan aya nu dina nalika bunga atawa sedih. Pangajaran di kelas antara guru jeung murid sok resep soalna guruna barage. Nampilkeun masalah. Tapi biasana dina acara anu dilaksanakeun sakola sok aya anu protes soalna panasan di lapang. Siswa sok telutakeun pada cuaca anu panas. Aya oge siswa anu bunga pada resep eta acara. Aya oge anu sedih pada teresep karena eta acara. Jeung kadang oge acara anu dilakukan sakola sok ngaganggu jam pelajaran. Akhir cerita. Sakola di SMA 10 Tasikmalaya bunga jeung betah pada acara resep jeung guruna baraga. Palaku siswa guru latar sakola galur maju mundur. Pusat salaman jalma katilu siswa SMA 10. Judul karangan SMA 10 Sekolah Tasikmalaya. Itu nuhun bageur eta pula saya. Gambar hiji runtuyana aya hiji 2 3 genep 5 sareng 4. Temana anu dilakukan di sekolah. Kejadian mimitina SMA Negeri 10 Tasikmalaya nyaeta salah sahiji sekolah anu aya di Tasikmalaya. Masalahna di SMA 10 ge seueur acarana akademik seperti selfie atawa Student Literate Innovation Performance sareng pemilihan minat bakat. Manfaat sakola ngabuat acara eta teh pikeun muridna anu gaduh bakat tiasa disalurkeun. Ngan acara sakola juga kitu teh lamun seueur dilakukeun tiasa ngaganggu kana pengajaran. Akhir caritana salian sakola nu sae babaturan anu bager, guru-guruna oge teu eleh bager sareng rame ngajarna. Palakuna murid sareng guru. Latarna di sakola galurna maju. Puseur salamana jalma katilus sareng judul karanganna anu sok dilakukan di SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Atuh nuhun bageur. Bedung keren katilunya. Nu katilu ya nilaina ku ibu dipasihan atuh ya. Dipasihan 80
Naura. Lu ya nama di kantongan lu. Lu pagarnya. Ya nilainya 100. Ibu udah seneng. Dina sekieu komplit pisan, tulisan lagi rapi ieu teh nya ibu seneng resep. Geus teh ieu aya coretan naon. Karena sadayana nya eta Nopi Febrianti Pasar. Ini bagusan bisa nih bagus. Mangga ayeuna buka SPI na heula. Dina SPI. Didinya ku ibu di paparin ya soal teh SHI. Hatur nuhun ka 11 MIPA genep karena apresiasina aktif sadayana. Pemda heula ka urang sadayana. Ayeuna palinten urang disimpulkeun wae, selalu pada disimpulkeun. Ayo dibuka. Kesimpulan naon? Ngarangkai karangan cakon. Aya anu dipikaresep dina ieu pengajaran? Resep biasa ngarangkai cakon teh kumaha? Aya anu teu dipika paham, teu dipika hartos dina ieu ngarangkai ngarangan calpon? Dina kecapan aman atau kesisat? Masih susah. Masih susah, Nyari kene. kekecapanan. Oh iya siap. Kanggo mingon enjing pangintennya dina lawungan salajengna ku ibu hideung di orang literasi kema lawungan salajengna mah urang nulis cerita pondok. Ibu sedekah kirangan perempatan nyuhunkeun dihapunten hatur nuhun ka kelas 11 MIPA genep urang tepang deui panginten di lawungan salajengna. Kang satu acan itu pangintennya untuk pengajaran ku ibu di Wideri KKM. Sedajan mulih, hayu urang ngadoa sasarengan, ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Hatur nuhun bager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Wasta Gendra Guru Seni Budaya di SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Simkuring bade masihan testimoni kanggo pengajaran bahasa Sunda nutos dilaksanakeun ku Ibu Cici ngenaan materi carita pondok. Numutkeun simkuring dina model, metode, sareng media pengajaran nu dilarapkeun dina materi carita pondok ieu tos saluyu tos sae. Hasil pengajaranna oge efektif sareng kahontal secara optimal. Mung bade masihan saran dina keaktifan siswa, mugia kapayuna siswa tiasa langkung aktif deui dina pengajaran bahasa Sunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Wastanijar ti kelas 11 MIPA genep simkuring bade masihan testimoni kanggo pembelajaran bahasa Sunda nutos dilaksanakeun ku Bu Cici ngeunaan materi carita pondok. Numutkeun abdi pangajaran nu didugikeun sae pisan. Dina diajarna carita pondok ge janten resep teu monoton, materina oge kahartos. Salianti nambihan ilmu, nambihan pengalaman oge aya suasana anyar dina pengajaran. Jadi kaabdina oge salaku siswa janten sumanget dina diajarna. Tur nuhun.